Baik, selanjutnya akan ada upacara adat Mapak Panganten yang akan dipersembahkan oleh SMKT Bina Insan. Mangga dihaturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh waktu nurahayu ninggang mangsa anu utama. Juari nu dianti-anti teburung dugi, nu diantos-antos teburung datang. Jajaka gandang tur pertengtang, panganten pameget, parantos tunduk di ieu patepatan. Hayu urang papageun, hayu urang bagyakeun. Ku prosesi karsmen upacara adat Mapak Panganten di lingkung seni SMK Terpadu Bina Insan gawe bareng sarang Padepokan Sanungkar Harja pimpinan Bapak Osanusi, asuhan Bapak Ucu Sunia Harja Rasa, penata tari Ega Melinda, penata gending Yayang Eta di Kawitan. Alhamdulillah kanca para wargi sadayana sate acan aki prumambung rak makalangan akhirnya ngaraja heula gitu. Pun sampun kanu maagung nu kagungan pun payakun jelek hadek beralaku melar pangawa Alhamdulillah, beri muji syukur kanu Maha Agung kecapna alhamdulillah. Raja doa raja munah maring Allah. Dina ati anu mening, dina rasa anu romansa, dina hati anu masket, dina iman, dina Islam, kitabna Al-Qur'anul Karim Muhammad ya Rasulullah. Allah
Alhamdulillah ya kanca ti bunga pisan dina daget ayeuna. Yo ti panganten pameget mending alut ngeungkeuy ngabanalut ngemat-ngematna tang pinang mujang. Eta tawis yen panganten pamegetenya ye Cep Agus Aki Malanceuk ya teh Cep Agus teh pan sarua alumni ti SMKBI ya abdi ya Aki ya neraskeun di dieu nya alhamdulillah. Alhamdulillah nya muji syukur kana bahagu Aki ngaraos pingah dina danget ayeuna Aki teh bade ngadoakeun ye ka panganten sing runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat sing jadi salebak kacai sing bareng mandi kadarat sing bareng salat sabobot sapihanean sabagja jeung satanggung jawab eta para rumah tangga teh ulah ripuh ulah ropoh anggur sing repeh rapi cindekna sing bisa magehan rumah tangga sakinah mawadah warohmah kanca ieu teh sing jadi jodoh rumah tangga di dunya dugi ka akhirat amin. Atuh kanca Aki teh nya hadieu teh salian di kapapancenan ngabagiakeun panganten teh Aki teh kedah ngahibur ngan Aki teh ka dieu teh teu nyalira sareng sini ge ngan dieu teh luak ieu teh nacan jebu keneh wae ini teh ka mana heula ke urang geroan nini ka dieu sini mah mun di sini mah ngadenge suara gamelan brang breng pasti mujuh cing kanca geura papageun ku lagu tumilau prung aya sini teh ngadenge gamelan mah geus eta mah lamun aya gamelan butak-itak bari kujur tepos oge alah sini ini mah digeulis biasa mah ieu teh taradangdan ada mah jadi geulis deui jiga umur 17 tahun sini teh Aki ieu teh ini teh di jam 3 geus aya di dieu dangdan heula pi aku ari ke tempat anu khususna mapatkeun panganten teu dangdan heula mah nyanyi teh dangdan heula ti jam 3 ngan ieu pahili antara sifat jeung lipen jadi salah nerapkeun atuh dipupusan deui mangalila oge ni teh nya alhamdulillah kurangnya kapapancenan ku Bapak Hajat jiwa Ibu Hajatnya kanggo acara ngahibur mapakeun panganten pameget ieu meuring alut ngeungkeuy ngabanalut jeung Aki dan ini mah telat panganten geus ka dieu karek nyung urang doakeun pun ini nya ieu panganten teh
jodoh anu pasti ti Gusti. Anu tetep teu hilap-hilap aya barokah di mantena. Dibabarikeun rizkina. Salamina kenging lindungan ti mantena kanca. Oge sing dipanjangkeun yuswana. Kalih di eta sing engal-engal ieu panganten teh khususna Cep Agus sareng Neng Nina Mayati nya sing engal-engal gaduh turunan anu soleh-solehah. Ieu cenah Ibu Nung parantos hoyong ngangais incu. Mudah-mudahan saengalna kenging kaperencanannya Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna mah urang nepangan heula panganten gitu cek paribasa teh mah datang ka tingali tara undur ka tingali puluh nipit amit ngalah menta urang menta ka panganten menta naon ini menta doa menta bekal tuh piraku urang teh rek balik laleumpang wae nya di pekalan atuh so aki heula ieu urang bari ngagiplak nembangan panganten bro. Alah ini geus kolot banget tilu belekuk oge penyang saya beda keur ngora mah ya 100 belekuk ya kita kuateun kene tah kade Cep Agus mah kuateun kene 100 oge aki mah geus nyang saya tilu kali belekuk oge ini sabaraha sabelekukna ini bedana mah sabelekukna teh cenah 100 aki. Jadi berhenti lo belakuk teh kena peratus pinter tidak urusan eta masih nini itu king hayangnya nini sekalian nini buat sabar belakuk kurang cobaan ku nini krung tilu belekuk nyete beda ding baheulanya geus rerempok ieu bujur geus tepos boro-boro 100 belekuk jaga zaman baheula teu sakieu ge lumayan keneh we bisa digunakeun peot-peot oge di ditu nya hayu urang tepangan hayu urang tepangan ka panganten urang salam heula terutama nama teu nyungkeun ongkos hari heula ka panganten ka ibuna tuh sini nih mah di bahanan sini nih mah alhamdulillah nyeraheun ieu kulawargina teh acan nyawer ka aki keluargina jeung ka sini ini bekal aduh aki mah terus dikongkoyangan aki mah baik sini nih alah nuhun mugi sing kagentosan anu berlipat ganda ayi kali waris alhamdulillah Paulis alhamdulillah mangga kali waris kawin kaul ngabagiakeun panganten
Thank